Duh berat, tulungan kosim berat tinggal itu aya bisu beunyeur na jero ceuli ek dipencet da can asak ya kumahan. Nya tungguan atuh. Teu sabar teuing. Tungguan cenah asak. Tapi pan teu geunaheun berat dedengan kitu parugu ngahiung ye. Kunaonnya lamun hayang tare asak berat euy. Teuing atuh. Lamun ku karbit tare asak mah berat gitu berat. Nying karbit cenah. Please kos teh lain meuyeum cau teh. Pan bisul eta mah. Cobaannya guys nya. Halus ta ide ta halus. Cobaan ku karbit bener. Sup abusan karbit anjir. 2 guruntul mah laleutik. Kecelakaan ku cai ke ku aing disunutin liang irung. Geus nya. Kagok ebah anjir. Aya wae ya. Bedia sunut. Berat awe mah loba pisannya nu jadi pahlawan euy. Nya loba cut nyadin ibu kita Kartini. Loba ceng ti awewe mah. Loba. Eta berat anu bangsa TKW berat eta. Disebutna pahlawan naon berat? Tah lamun nu kitu disebutna pahlawan devisa. Nu kitu tah. Aceng ge hayang berat euy. Ngan pugula laki mah langka berat ayeuna mah ka luar negeri. Aceng ge bisa sebenarnya mah disebut pahlawan bisa Aceng. Aceng. Ngan Aceng mah pahlawan tanpa bayangan disebutnya. Ini Aceng mah tanpa bayangan berat. Nya tuh. Ya guys ya. Aceng mah tanpa bayangan. Soalnya ke guys. Jadi Aceng mah lawan misalkan aya debt collector teh kayak mana nya? Ngebalicat teh anjir seperti tanpa bayangan ya. Gitu. Tah gitu Ceng. Jadi seperti menghilang lah Aceng. Luar biasa. Berat. Didinya apa teh kasimpun tetangga kosim nih. Anu transmigrasi teh ya, Kalimantan. Heeh. Kumaha gitu. Manehna karek balik tadi berat. Sukses ayeuna mah euy. Terus balik sih tah. Heueuh. Alhamdulillah tuh sukses mah. Panggih manehnya. Panggih bejana berat di ditu teh manehanana sukses nate euy bertani berat kana sayuran. Oh, karena sayuran. Heueuh. Oh. Da di ditu meureunnya taneuhna masih subur ningan berat. Jadi cenah cek manehna nya malah kangkung ogenan di ditu bakat ku subur beradag. Beurit oge nepi ka asup tah cenah kana liangna. Kala. Berit nepieun ka asup kana liangna. Heueuh. Ya rada ganyel ya anjir dongeng teh. Ku aing mah kapanggih da aing mah cerdas atuh bener teh. Sia daek wae anjir. Dirahulan anjir ku si Emplon. Ya. Perhatikan kalimatna sia teh. Kalimatna teh naon? Berit asup kana liangna. Pisahkeun antara berit jeung kangkung. Da di mana-mana ge berit mah pasti kana liangna asupna. Maksudna lain kana liang kangkung, kana liang dahan kangkung sia teh. Eta simplon ngadongeng teh. Mani Herman sia mah kitu hungkul ge. Anjing. Loading sia teh ngaloding. Cek aing moal kuateun anjir otakna Pentium 2 sia mah. Aya wae ya anjir ya. Flash disk kosong. Please atuh mo maneh bisa teu sih anjir tengerakeun aing sakali mah anjir. Aing teh ngasupkeun ka perusahaan eta teh lewat babaturan aing saremo. Terus ayeuna maneh nyieun masalah di perusahaan eta. Era nama aing pan meureun ku babaturan. Masalah naon di berat? Maneh digawe. Maneh di waktu nagawe ka mana kamari? Ya. Kabehnana babaturan maneh di pagawean kabehnana neangan maneh nepikeun ka bos turun langsung neangan maneh. Salah paham eta mah berat. Salah paham kumaha teh? Yeuh, bos orang sorangan teu mimiti keneh ge geus ngomong. Pekerja yang baik teh susah dicari. Tah. Nu dimaksud ku si bos teh urang. Anjing.
banget si rempag. Entah gitu konsepnya Saremo. Para anjir si Emo ya. Mo maksud si bos karyawan susah dicari. Maksudnya lain sia susulumputan ke waktu nagawe sih teh. Hese neangan jelema anu bener dina pagawean maksudnya. Parah aja ya si Saremo. Bengket cek aing kita situ sirah teh rengat anjing. Pusing aing harupan Saremo mah. Aing mah teu paham ku pola pikir si Saremo anjing. Kumaha kitu, Brad? Heeh, pan baheula teh si Saremo teh diasupkeun gawe teh nepikeun ka nyogok-nyogok aing ke babaturan. Ayeuna geus gawe geus ngeunah. Biji ya ngalamar ke perusahaan sejen. Bari jeung di perusahaan sejen anjir cantang tuh ditarima. Kahayang aing mah tong ka bijil atuh ti perusahaan. Ieu dan di dia ge can pasti. Bener teu? Heeh. Sarua we anjir jeung moro jula ngalepaskeun pusing gitu mah. Teu paham aing mah. Kelak. Sakanya orang mah Brad si emang mau tebogan pusing. Ngurus marmot sakanya orang mah. Nying nya kala aing curhat aki-aki ieu. Bolohonya cek orang Brad. Boloho blegung cek urang. Bogoh anjir boloho bodoh kata toloyo Saremo mah. Ya. Si pusing eta apaan mahal Brad ya pusing mah. Diurus bakaran euy Brad. Cek urang daripada ngelepasin gawe cek urang mah. Nying Maning ngurus pusing. balik deui ka dieu ieu anjir punya aing arek balik deui kana jalur ngobrol. Sia teh eta teh paribasa sia teh siluman. Paribasa moro julang ngalepaskeun pusing. Nyaho teu? Nya ayeuna ngudag-ngudag anu can pasti. Anu pasti geus dilepaskeun maksudna kitu ngarti teu? Hah? Parah anjir ieu kana pusing deui. Lain aya di dinya kapinaon anjing jeung pusing. Aing curiga sih ieu mah siluman pusing ya guys nya. Siluman pusing sih ieu mah. Aslina anjir. Lain makin dia jambar tempat-tempat makin aneh bae asana. Kumaha di? Eta tukang chicken boga masalah naon jeung hayam. Kumaha gitu? Nyanggus hayam paeh di lampuan geura. Anger iya anjir bi aing. Pertanyaannya selalu membeliskan guys ya. Parah anjir. Bi eta teh maksudna bisi tiriseun teh hayam. Geus paeh beureum mah boga rarasaan atuh. Yang teu bisa diajak heureuy deui anjir. Ya, nu jadi pertanyaan orang mah. Bibi boga masalah naon ieu jeung tukang chicken. Cik. Masalahna meuli chicken meta ping-pingna anu katuh dibere nu kenca. Jaba loba tapa kenal potan geura. Heuh kumaha? Ning. Boy, bah. Ai bibi pesan ping-ping hayang pesan ping-ping ublag. Anjir parah ya bi aing. Bi, anu bermasalah mah cek orang malin tukang chicken. Bibi anu bermasalah nama. Parah anjir.